Wih, stres. Sana kan itu kapayun. Aduh. Bubar. Keke aya naon dari waskeun. Pokona mah tong bebeja ka RT. Naon nah aya naon heula ieu teh kudu jelas. Kudu bubar. Nah bet bubar itu kudu bubar. Apan preman teu pemasukan Kang. Oh, jadi kudu aya pemasukan ieu teh. Pemasukan Akang bubar atau Abi nu Aduh, bubar. lamun wani ngabubarkeun. Ya, daukan. Lamun rek ngabubarkeun kudu ngelehkeun heula Akang atau murid Akang. Oh, pokoknya kudu mayar. Lamun erek mayar tapi kudu ngelehkeun heula murid Akang. Kagok. Wanita. Kagok lah guruna wes. Kang, ke lamun murid Akang elek kakarak jeung guruna. Kumaha wanita? Kaluarkeun. Udin ka dieu Din. Hok jeung murid Akang ya, diadu lah. Tingali ya. Hei. Jeung murid Akang. Sok wanita. Amun. Nah, gan. Aduh, kunaon ai mah. Didengekeun teh ceurik kitu ka gugu ikan kawas kitu teh. Guik. Kunaon mana ceurik kitu ka kitu? Kunaon mana teh? Ne hari-hari wangkeun we. Asida. Kunaon. Pamajikan urang ngalahirkeun, Pak. Ngalahirkeun? Ya atuh ngalahirkeun mana abet ceurik segala. Oh, kaguguran? Hah? Henteu, Pak. Atuh kunaon atuh beceurik? Pan pamajikan rek ngalahirkeun, Pak. Heeh. Urang teh rek bawa ka rumah sakit. Pamajikan teh kabawa, Pak. Atuh enak buru-buru bawa we ka rumah sakit. Susul deui. Urang geus diusir ku mito apa?